Aku adalah anaknya menggembala. Aing asa tarik abang. Ke heula. Urang syuting heula di dieu sakedeung nya. Manehnya salaku domba jeung domba maneh kudu alalakur. Yo ulah sok jiga jelema pot sok pasarea we pasarea. Ye sesok tara didengekeun ari indung keur ngomong teh. Ya ieu kabelah dia dengekeun. Tah kitunya ulah jiga si eta maneh mah kudu didengekeun ari kolot keur ngomong teh. Oh kudu kitu maneh mah soleh maneh mah ku aing di ngajikeun si ieu mah henteu ku aing teh di ngajikeun ka dieu heula yo ieu teh dulur baraya ieu teh kieu oge ho ieu tah ieu teh kudu kenalan ieu kudu wawuh heula ieu ka dieu ieu tah wawuh heula atuh kenalan heula ieu kunaon sih ciga nu keur baroga masalah teh sia ampun teh nganan aing mah menggembala we unggal poe aing kuli kieu oge bari lain jeung musoran. Mana tuh rek mangkat mah ka ditu lah. Jung. Alah maneh mah emang nageda hese dicarekna maneh mah. Maneh teh oh ada si Ece itu kenal tidinya ngobrol jeung domba deh itu aing aing buah-buah ya euy kudu kitu tah maneh mah kudu jadi budak nu soleh kudu ngadengikeun nu kolot diomongkeun aing anu gelo dasar sia datang mengintip mengendap-endap sia teu mengbeja sia ya teu dicium atuh sakalian ca ya dicium sia teh sanes muhrim sia teh hidang emang teh jaluk gitu ya toong coba ubikang aing nyaho kitu mah ku aing ditiungan tadi maneh tuh ngomong tuh dah maneh ngomong kudu nama ka aing teh bikang kitu ada Ece keur naon keur diomongan kunaon emang bengah kamari kan ka imah tatangga naonan sih nyopet wipi ngarti dah tatangga kuat ka imah aing kuat bingung eta cenah kamari cenah eta domba cenah ge sopan cenah ka imah cenah cek uing teh nanaonan eta cenah ge wipi cenah ngenta wipi cenah macarkeun teh cenah diomongan ayeuna teh ya coba tambah nyindiran urang euy pada urang sok nyokot wipi di Ece nya aing naon maksudna coba sia mah tok sok saperasaan wae sia mah aing iya si Cuneng oh ngaranna Cuneng si Cuneng ngaranna teh aing manggih bieu aing ngaranna Ece teh hiji ngangona iya nu bengalna hiji lain mah henteu nu sejen mah balageur tuh ayeuna ge keur sarola tuh mah nya teh nya oh nya ayeuna ge tuh di keur ngararaji ih bisaan si Ece euy marukankeun eta naon cenah di hareup nu ngagayot mana da handapna eta tah naon sih eta coba toong ye berekat meureun
Aing. Berkat meureun ngagayat-gayot biasanya berkat sok digawing-gawing. Ganyol-ganyol teh. Ganyel-ganyel teh ya. Aing. Oh mantap aing sok bingung aing teh ong. Kunaon? Aing teh tibang kuli atuh aing kuli ngangon. Hah, sugan teh nu euceun domba teh. Iye boro-boro aing bisa kebeli domba atuh tidong sia mah. Aing duit di mana aing kuli. Aing kuli. Hanas kuwi di penta dombana hiji mah. Hempek wae aing mah rek dipinta mah ku sia saudara sia nu kulina kitu gantian. Ieu maksudna sugan teh nu euceu urang mah dombana. Sugan teh sia rek kuli oge sarua kos aing. Embung ah urang mah. Naon kuli sarua kos euceu. Aing lapar sia ong aing meni aing mangkat ngangon ti jam 4. Subuh? Subuh. Ambu. Aing nangkos jam sabaraha Jam 4 deui. jam 4 deui sorenya. Heeh. Aing geus sabaraha ratus jam aing cicing di dieu. Teu dahar acan. Iya aing poho kan udah har ong. Aing jukut aya padahal mah ceu. Kita sina sarua kitu jeung domba barahakan jukut. Coba sok renengkeun sarua tuh banget ge mirip. Ayo. Adi coba aing kali heula. Embung. Aing ngomong teh ulah sok kitu. Dengekeun. Sok sok bengat. Sok bengat. Kumaha teu da oge. Kamari nyopet wipi. Kamari nade aing komo aing bingung aing kamari mah. Kunaon sih? Asup ka imah randa. Hah? Asup ka imah randa. Nanaonan? Nya apa padahal mah mehna ge randanya. Sidang. Oh aing. Nang oge. Buanek nyokot cangcut lagi aja. Ninjam buahnya. Oh. Iya. Kata pada wes egang gitu ya nama tuh. Emang kuduna kumaha? Rapet sih. Oh nyai rapet mah meureunan. Bangga manehna lumpangna. Oh nyomoa tuh biasanya parawan mah rapet lain. Ye, ciga anu eta teh anu rapet mah ciga anu make beber, udah ngajuru. Oh benernya. Kan ieu mah randa ieu mah nya randa ngajuru. Hah? Nyaran lagi berbuatik berang ngajuru? Kapan geus lila ngajuru namanya ayeuna ngajuru deui. Wah bapan. Nggak bising gitu. Emang domba ieu maksudna janda terhormat kita kieu-kieu ge. Oh pantesan. Marukan ku aing disakolakeun ieu teh. Coba atuh kali itu angon coba lah. Ieu geus diomongan ku ge. Geus eta karunya tuh culang cileung tuh. Geus bingungan. Nya geus nya ulah kitu-kitu deui nya. Kamari maneh ngerakun emah mau wipi teh bisa dijiwir ieu na nu kieu na ye. Aing karunya we deui dombana euy. Mana ka ditu geradahar. Yung, tadi tuh. Tadi tuh kabaturan maneh. Sok, man ka ditu mangkat. Tah gitu tuh dahar tuh. Suatu cen nurut cenah lapar. Kumaha sih? Goblok sia-sia mamanya aing aing ditangga mam jukut. Akan ada anak yang ini kumaha sih? Oh nya apanan benten perwatakan atuh teh. Perwatakan awak sarua coba aing. Sopan sarua awak gedean aing. Teh. Aing. Cerek naon bari nage ka dieu sore-sore. Yey, ini ningali euceu we resep gitulah aing sore-sore biasana sok eta. Sok naon? Sok ngurak lain keur sama mah kamari. Aing ngurak salah cenah ge aja rumah aing bisa karek ngajahit. Aing goblok. Sudah rupa-rupa wae aing. Aing ngabejaan tuh ka aing. Nya sugan teh nyaho teh we urang mah tuh. Ih aing mah. Aing nyaho di mana atuh da aing mah wanita sia teh. Cek. Ya. Naon? Ieu domba nu bogana eueuh cek. Hah? Nu bogana eueuh. Nya aya di imahna. Ya, geus boga duit teu? Henteu. Urang jual dombana yuk. Hah? Jual dombana yuk. Ya sia masuk mamagahan teu balik gas ya. Ih, akan teu boga duit lain. Nya hayu. Itu bener ya mah. Ka mana ngajualna aing? Nah, ke bandar eta tuh bandar sapi. Hah? Bandar sapi. Sama tuh jadi rek dijual apa domba. Heeh. Manya ini dijual ke bandar sapi. Are eueuh awakna nyaeta gedean mana? Gede aing meureun. Eueuh nya sapi gedean mana? Tak munjung sapi aing lah saimbang lah. Saimbang. Sapi mah. Lah kumaha nu ngajual eueuh ka bandar sapi? Hah? Ngajual aing ke bandar sapi. Heeh, ka sarua cenah. Ye, aing kira-kira jadi duit mah jual we aing teh ong jual. Aing. Nah, goblok emang lagi tuh jang sia mah. Loba dombana euy tinggal itu jeung dombana eueuh itu bae itu. Nya heuh itu ongko di ditu ongko kabeh. Itu mah nalurut meureun nya, geus nalurut. Itu mah geus bager, itu mah kamari ge bager pokona mah itu mah. Ieu hungkul mah hiwal. Aing omongan sok ciga nu heuh cicing we kos kieu. Eta cenah gerbing gitu nya. Hah? Cenah gerbing. Aing? Domba.
Oh, dombanya ai domba mah pan adatna kos kitu. Sarua jeung euceuk maksudna. Yes, ya mah. Beda atuh aing mah rebing oge rebing meng cantik. Ari ya? Ieu mah rebing mengamplek. Seperti hidang atuh. Aing. Atuh abari nagis ya. Sok mengganggu wae aing. Eta hayang nyusu cenah bare susuan tuh, Cok. Ye, hang nenen. Heeh, cenah. Tuh, Cok lila deui coba tuh. Hang nenen. Hayang nenen. Hang nenen. Heeh, cenah. Teu ngomong tuh si ieu mah kieu aya diomongan sok baeud. Ka aing tara ngomong. Jadi Ya. teu sok teu hayangeun. Aing sok kesal aing Aing dek ka ditu rek maraban heula ieu. Tunam. Keur pundung jiga nama peda ku aing diomongan wae Tang neangakeun jaluna tuh, Cok. Urak siga euceuk ngaranda wae. Goblok kan aya sia. Tah, nya aing sok tara geunaheun teh da. Sok pada dipayun, pada dipengker. Tapi sok atuh kana kadiekeun. Ye. Aing. Sia mah ayeuna naon teh. Tapi lamun diwedakan mah geulis sih kana. Mun diwedakan dilepunan geulis. Diwedakan dilipenan. Heeh. Ye, kalau mun make pamutih mah Oh, bener. Nah, putih jeung sungut-sungut. Nah, goblok asa mah tidak kan. Itu nya, Cok. Cok, kayak suka orang urak kah?